Pak. Naon atuh jang gegaruan juga di hutan Amazon wae. Nah, urang teh dihudangkeun saur, Pak. Ye, ku bapak teh lain teh dihudangkeun, geus dijak-jak, geus diciwit, geus dijemel. Anger we teh hudang-hudang sugan teh latihan pae atuh maneh mah. Kumaha atuh, Pak? Meureun urang leulus puasana. Ye, nu ngaranna puasa mah kumaha niat atuh. Boro-boro niat kan urang hudang lagi kabeurangan. Ai heuh. Geus ayeuna mah tong jiga budak warok lah. Mani mes seger eta beungeut jiga layangan pegat kitu geus buru mani. Seger sote mun cenah diinem mah dipake mandi. Ai heuh, nya geus atuh ayeuna mah keneh ngabuburit tuh jig jeung babaturan maneh. Jauh keneh kaburit mah beurang geus kaliwat. Ai heuh, nya. Wah, geus ayeuna mah nu penting mah maneh. Ulin lah. Jangan liur ka bapak aduh. Gua satu orang naik ulin, mana duit? Duit keur naon atuh jang? Nya duit keur jajan atuh bising lapar. Ih, tapi heueuh. Yo, tak. Lah, terima atuh. Sip. Nuhun 12 tadar. Sem. Apaan sih sengkos teh puasa atuh nah dibere duit. Ah, keun wae lah. Bisi lapareun karunya. Puasa tinggalin bade ngawai itu doa. Atuh maknya wudu teh pucuk mana digemeng sireum. Atas biasa abdi mah kana memang. Biasa kadok hadiah ari teh masuk. Saur mah araream urangna sare. Ieu muka asa glowing aja. Boro-boro glowing geuneuh we nu aya eta mah cepel tina ieu teh manis. Dengan stima kudet. Itu glowing yang sesungguhnya, glowing dan manis. Tuh, jigan kada salat rohon. Emang kamu udah siap? Siap naon? Siap dari mampu hari ini dan kapannya? Ih, sahaleng teuing. Bari nage maknya salat rohon jam 8. Emang itu jam berapa? Tuh tingali eta mah alesan meureun arek godin. Salat tadi mah, arek salat duha, lain salat lohor. Ayo salat duha bareng. Ogah ah. Ya, hancur reputasi orang di mata linguistik. Bos, udah bos, aku mana ada di video. Atuh bolot ngaganggu wae urang kelulus. Lulus weh. Kita satu tuh kelas batu lelumpangan jalan. Mane mah sahur, rama teh sahur tadi. Sahur yadi, lain cek yadi cek urang. Ieu lamun di layanan beki meakeun energi urang ya si bolot mah. Mending sare deui ilik. Aduh, goblok. Kalau kasar deui.
Repo sayang ah. Oh si Tino. Halo no, ayo naon? Low. Posisi di mana? Di saung Mang Juned Kersare. Ganggu atuh orangnya. Nya heueuh atuh. Ya sok atuh. Ari kersare mah lanjutkeun. Pan ayeuna mah aing geus sudang. Tadi kersare cenah. Aya naonnya tuh main nelpon ka urang. Sakira mun teu penting, ticing meakeun energi wae. Energi naon anu beak? Energi nuklir. Nya energi urang atuh. Soalnya tadi urang teu saur kaberangan. Kos, nasi padang cocok juga nama. Maksudna Nasi padang akan menjawab semua permasalahan kita hari ini. teu ngarti aing mah. Pokoknya mana beli nasi padang ayeuna ya energi mana nambah deui 100%. Oh, ngarti-ngarti urang OTW nya. Siap, brother. Orang di daguan di kebun Mang Edengnya di pasir situ. Aku segera datang, waiting for me. Bagai ya pakai bahasa Jerman. Kemana sih kos? Anjir, beli lapisan. Gua ke Arab melina. Energi sudah sampai dan dibungkus dengan rapi oleh karet. Mari kita cuci. Siap, laksanakan. Astagfirullah, ngimpi.